Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kunaon barudak kudu diajar di imah. Kusabab aya virus corona. Jadi ku pemerintah suruh diajarna di rumah atau di imah. Naon manfaatna barudak diajar di imah? Seueur tiasa ngariung sareng orang tuana. Terus orang tuana jadi langsung ngajarkeun putra putrina. Terus orang tuana jadi terang kemampuan putra putrina dugi ka mana. Terus orang tuana juga bisa merasakan jadi ibu guru. Saanu biasana ngajarkeun? Bunda-bunda lah atau mama-mamanya atau juga dibantu ku ayah-ayahna, kakak-kakakna. Kesulitan orang tua ngajarkeun putrana naon? Kesulitanna anaknya susah diatur, teu narurut, terus teh ya itu nama susah diatur, teu narurut ka orang tuana. Beda sama ke guru, itu teh saur orang tuana. Kumaha cara nyelesaikeun kesulitan eta? Berarti mamana kedah sabar cara ngajarkeunna. Terus biasana guruna pikol biar anakna nurut ka mamana. Pamitos dipikol biasana anak suka nurut ke mamanya, dipikol ku guruna langsung nurut. Biasana ti jam baraha nepi ka jam baraha? Jadwalnya di jam 8 sampai jam 12. Atur nuhun kana warana. Sami-sami.